Assalamualaikum. Ringkesna harita rombongan alit di Bandung dugi ka wewengkon Cadas Pangeran. Tangto seueur nu uninga kumaha riwayatna atanapi sejarahna Cadas Pangeran nu aya patalina sareng pangwangunan Jalan Raya Pos Denles nu zaman harita diprotes ku Pangeran Kusumadinata Salapan nu katelah Pangeran Kornel. Alatan harita seueur rakyat Sumedang nu tiwas nemahan pati dina prakna gawe paksa nugar cadas di wewengkon dina pangawasa Parentah Denles. Kirang langkung 3 jam rombongan alit dugi ka Dharmaraja. Ti alun-alun Dharmaraja teras mengkol ka Katuhu, mobil laju ka kidul nuju ka Kampung Antara nu anggangna kirang langkung 12 km ti Dharmaraja. Mapai jalan desa nu ngahubungkeun Dharmaraja Cibuga ngalangkungan Kampung Antara, Sagara Kembang sareng Cigarugak. Asa waraas tur mata kelar saja jalan ningal pemandangan endah. Jalan desa nu ngembat melipir melit pasir ningal pasawahan nu umpak-umpakan parena keur meujeuhna koneng. Di sisi jalan rajek rupa-rupa tutuwuhan nu utamina di daerah Sumedang mah seueur tangkal kawung. Red kaluhur ningal pasir nu ngarunggunuk. Ras emut zaman kapungkur keur budak sering ngelangkung ka ieu patempatan. Harita alhamdulillah diparengkeun ka sorang deui ieu lembur. Di perjalanan wanci asar tilandeu hawar-hawar kadangu sora tongeret. Eta sora tongeret mungguh ngawawaas nu di perjalanan. Kirang langkung 3/4 jam ti Dharmaraja. Teu karaos perjalanan dugi ka tempat nu dituju nyaeta Kampung Antara nu kawengku ku Kecamatan Cibuga, Kabupaten Sumedang. Rek mobil eureun dipayuneun bumi pun emang nu bumina puntasin jalan payuneun Sakola Dasar Negeri Antara 1. Enjing-enjing kinten tabu genepan simkuring ngalanto ka jalan panon poe moncorong ti bewetan waas ningal bangunan Sakola Dasar Negeri Antara nu tos seueur pisan perubihan. Nu kawitna kapungkur wangunanana masih sederhana kibari tos robih janten permanen diluyukeun sareng kamakaran zaman. Tulami ngan sawengi mondok di bumi pun emang siangna rombongan niat bade mulang di ka Bandung tapi tos direncanakeun ti anggalna aya niat nyimpang heula ka Dharmaraja. Penasaran hoyong ningal kaayaan bendungan Jati Gede. Dugi ka tungtung jalan Dharmaraja nu kakeum bendungan. Tika angangan tos katinggal ngeplak cai bendungan. Mobil laju nyaketan lokasi bendungan. Harita kaayaan di lokasi bendungan mungguh sepi. Mung katinggal sababaraha urang nu ngalanto ka ieu lokasi. Rombongan alit turun tina mobil. Teras murulapak warung kopi di sisi bendungan. Didinya langsung muka timbal. Teras balake cerakan ngadon botram di Barung Sukaseri ngumbar ka bunga bari ninggal kaendahan alam Jati Gede. Malihan harita pun bojo mah ngadon nemungkeun bakaka canak ti Antara.